ali sayyidina Muhammad. Sekali deh ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajib seureut kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kan. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus ka HP. Tas salat lain istighfar nga HP. Mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah. Aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh, dunia teh. Aduh. Pohara. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat dan Injil belah dina Al-Quranul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatillah Al-Quranul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Quranul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jah heueuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget biasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Kudu sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh kada teh lamun urang sorangan aju kebenaran nganggih jahe. Nah, itu kan mau tiap hajupan nyana mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu hese, deuk ragag bae.
kudu nyeklak bae pan atuh pan eta mah teu kudu nyeklang ge geus nudan ka dieu teh. Ya Allah ya Rabbi ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup sia aing lain sia mah kolot ge kos kitu. Lah ieu kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek giplek tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulang nah aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari orang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner orang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja nanti sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teu ibutin 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia pahartos teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus moal kapuateun tek nol ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh teh mangana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tah lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu ieu kumaha bantikeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu ai yang jeung susah kok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta mah samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cekula ieu ya hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make framing ulah make nanaon priwit bae trit eta pinter kitu ngaranna geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu sia mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok bener teu jawab karena teu nyuruh eta kipu doli kos kitu tah urusan teu nyuruh iya ikir carita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geung habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia
jabatan aya dinyana, Quran aya dina qultunyana, tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan kolila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih, datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR, lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luar biasa hanya untuk samanan kolila sampai saiki dereng ada keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau biayatillahi samanan kolila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan ujung kana endi saya ngaji ngang maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan kolila jabatan, hanya demi samanan kolila tahta, hanya demi samanan kolila wanita, hanya demi samanan kolita. Nah, dengan berbagai samanan kolila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan kolila. Kajian tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan kolil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan kolila. Ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan kolila, gereja kanda tangan bae pedaing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan kolila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan baik karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan kolila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan kolila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we paling tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan kolila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kunaon teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun lu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh amun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengki mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh nya ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah wari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi
Ieu na di plat-plat. Aya beureum-beureman biasa. Urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila. Masya Allah, ieu mah karencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ieu mah pan ngahelob. Wah, ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kanjeng Nabi digeroadkan ku nini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad, anjirni. Tapi Kanjeng Nabi terus bae. Ya Jibril, man haji? Saya. Oh, cak malaikat Jibril, hiya dunia. Eta dunia mun maneh nembalan. Ujianana umat maneh ngocai di dunia, kejaran-kejaranana dunia baik. Untung maneh teu nembalan Muhammad. Masyaallah. Eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore. Geus dipang jore-jorena. Urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang. Pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema. Geus dilakukan bau nini-nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini-nini geus kararieu bae. Kan ini mah bau hangru. Tuh, apa yang nama itu? Saya heran ini mah sanajan make esprek be, disemprot bisa lah kurang set tetep ke ambil bae. Cek nini wah siap cenah gitu. Marah nini. Oh, nyawan bae. Dan aing geus sia ka imah ka ambe. Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila nini. Nah, ieu kan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kanjeng Nabi ngagambarkeun bangke, masyaallah karim. Mantap, wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan. Tibatan kocomberan. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tetapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh gorenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti, sapira di dunia teh moal lila Gusti, bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti, cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah, ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang, neuleuh dunia teh indah, neuleuh dunia teh amis. Sakumaha cek Kangjeng Nabi dunia mah hulun hudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud. Lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieulah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia, sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan sehat mah, tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa. Teu hayang sabasa kali.
mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhirat mah kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kan namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ka HP tas salat lain istighfar ka HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga anu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa anu salamet kumaha tuh nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh karena keberes gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia urang karena keberes dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh kadang bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok kudu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu kudu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu kudu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dong salah tentu ngomongnya si penting ngaraho tah eta kos sekarang itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang
Sanggeus dagang untung, masyaallah ya duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya. Oh itu tuh. Awas ya, salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji, ayo ukur bae geus ukur. Ayo sabaraha? Kita Mang Haji teh. Geus, besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing Bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Pararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sih ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa, kuari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, kuari ke mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, panggil mah jenderal, kuari paeh jenderal ke modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkeun dunia tah. Sok radapan geura-kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Itulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya, kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Nauzubillah min zalik. Ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyada jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min dzalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teuceul. Bilatungan kanjeng hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jangan. Atau lain DPR baik sia disarua. Disarua baik. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge demi samanan qalila. Paeh. Lah, di sate sia kajen buku. Sate embes deui sate sia. Masyaallah. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo, digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap tage sekejap na deui. Ya datara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabili ngahalangan kana agama Allah. Disebut kafir, Nasrani, Yahudi. Ieu
urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pamarentah, wanian pasoduan sabili, ngahalangan tina agama Allah. Atuh geus cilaka. Nantak urang lamun jadi muih hese eta. Ketika aya usulan-usulan ti kafir, kumaha coba menjadi pamarentah? Ye cerita mah eta mah kan birokrasi, aya teh mah henteu, atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya justru bapan ceplak doang, tapak mah henteu. Tah ngadgos kitu. Ya, besi bae anu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar. Tanda tangan, bae teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan. Mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum. Sok sasalaman, namun memang ieu waktuna bagus. Namun memang kudu sasalaman, urang duaan sasalaman. Eta teh ditanya, "Ya Rasulullah, aya sasalaman naon?" Sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh. Nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman. Tek, Masya Allah. Komo urang Arab, blak, tak, blak, ya Allah. Tambah deui urang Arab anu selona jeung tarang, blak. Muncul nur bek lagi ya. Leuwih teuing tambah. Eta secara simbolis kan. Jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman, blak. Nah, ieu secara simbolisna. Urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu na tarima meuli nyaman ah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese I ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung punya ada di pantol ieun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja dihandap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasoduan sabil carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tapal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikanana ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi untuk katerapkan berarti demokrasi itu termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi itu neraka ayo ya ya ulah gitu cina nyurana surahkan ku sia aing adanya ke salah awas ya pentug siapa salah kan ya ayo surahkan ku sia geus lain make peureup deui golok bae aing calangap sia di parang sana itu kuat iya kakaraknya iya ilmu zohir tafsir zohir orang mau nyaritakan tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan ayat tafsir zohir padahal iya kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir dan gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zohir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat
urang malah menafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema, ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman. Nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha loba sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di mana anku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh AKBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di situ ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila
Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran-gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Oh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Bok. Hei. Eta kita hese. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambeul. Kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia kan, mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang hajat kana kieu. Aja teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja teu mandi deui tadi. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah kok gitu. Sok bersejarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja Pendi ke Jakarta ngandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh teh geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada bagian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambet ti jauh kene sadeu datang ka ambet. Di ibola sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema almarhum Abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh Abah nungguan bae di lawang teh. Oh begitu datang. Nih, berarti cakulah nya keur nungguan ieu. Bener bae. Oh, padahal mah jelema susah. Geus lila erek ngobrol. Bah, kok eta disabut gitu? Hatena bersih. Cenah jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai, da beja lama-lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu nanaon, barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu di Abah. Beda udangkeun bah, aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan kita diudangkeun Abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae malik deui ka dieu kasar urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia guna eta kaambeul lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau. Ente jadi ibu kuala benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah samanang qalila laletik hina bau. Masyaallah kan. Lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun jekal apa dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apa apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majlis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santai teu betah motok wali majlisnya bagus, pondoknya bagus, santrina lake kiurano leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tak mau dahareun
kobogun di dahar kurang kita gambaran-gambaran ahli hakikat. Masya Allah karim. Nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deh. Tidak lempang na agama Allah, luhur na agama Allah dihalangan. Ya Allah ya Rabbi, di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkan. Berarti kan pasaduan sabili. Ayo raramean ulah. Kunaon anu make cangcut nak tadi dipermasalahkan. Make cangcut tadi dimasalahkan, susu kadang sapotong tadi dimasalahkan. Malah mah di DPR dibahas jangan sepotong, semua. Ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili. Dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakara ngabahas ala kadar. Nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha, urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili. Urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem, nu penting aman jauh presiden mah bahaya, menteri atuh cilaka, nunggu urusan atuh teu kumaha, ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus kae. Ulah sok hajup nya nguyup nya nguah. Wah. Cilaka teh mah kiai geus kitu batu. Ya Allah ya Rabbi. Mantak aya geus ya. Gua ndek ieu non kadang-kadang pang benerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teh coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese kagak kos itu teh hese taha debatak lo baca kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi itu kangen mah horenganan nyamual ya di pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun masyarakat di hareupeun lu mah engke gerage haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter ajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitaha ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotnakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya ka kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus bae kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur aya Cianjur wah udah sekolah kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat 10 santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema teh jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh ayo weruh temen deh wis arep di Garut wis weruh kabeh iya si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung Masya Allah pembaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren lagi di tingkat santrina loba wari siji ora ono
wih ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean saben sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati masarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka mah terus kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusan ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun panhirupna teh nyaho itu nyaho naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya saha nu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeu ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepati teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dzalik mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kesalahan-kesalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah